lah rumah tangga jeung si Ijem anu geus sakieu lilana ai syariat mah heuh jiga bahagia aing teh saliwat mah alah keur si Ijem menangkeun dewek bagja da dewek memerana eta ku adatna aing adatna ampun heuh batur mah deungeuna teh grepek heuh peda katanya paling minimna lauk menang nyair da si Ijem mah tangka sampeu di kulub grepek pikir ku si leuing won heeh ayeuna mah ku aing di ngaranan si Ijem teh si Ijem bin Tulub Keller beda celina juga Tulub Keller heeh alah si orangnya hidup di dunia lamun syek dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku dewek heuh sok gegebegan dumeh eta kajadian di Rengas Dengklok heeh Karawang tuluy di Situ Bono can di Situ Cileunca can di Situ Bagenit lain di Situ Bagenit mah pantas nyeng cele dina galeng si Mamang Boim sundrugeun ku si Saswa alah can di Tasikmalaya euy Tasikmalaya kamari kajadian anu sarupa kitu tadina lebah dia cing jadi enteung keur urang sararea bener nu matak di mana aya model kitu teh kade ulah kababawa urang ulah kabawa sabab naon ai keur oknum mah ngeunah seuri garepek pikir seuri pihak katilu mah ai gujurut-gujurut teh resep jadi manehna mah pihak katilu mah oknum-oknum mah nyata naon sedih lamun manehna teu ngadenge ribut nyeun kesempatan heeh tah eta nguseup dina cai kiruh teh eta komo lamun nguseup dina cikiih garepek pikir eta masih rama nya resep sawa coba resep sawa resep siswa coba euy aduh ampun cing pamajikan dewek dititah rumah wadah ai balik teh cai na ada eta teh piring gelas teh para reupeus kabeh lain kumaha ngumahna teuing si Ijem kalakuanana geus rupa-rupa we deui aing heeh naon arah ningali akan boga gawe heeh pan si Ijem teh digawe pabrik kitu akan heeh digawe pabrik mun asa gede grepek pikir ku si lain uyuhan dae kamari mah kabawakeun manehna teh unjuk rasa aduh ai digawe gerak di pabrik coklat ari unjuk rasa kadinya mana Kang nekep ieu ka toko mebel lain burukan DPR beda aya aksaraan kawas nu heueuh we anak si Ijem kawas nu heueuh maca koran aya aksarana teh dibalikeun aya dibaca deklit teuing aya diceres ka koran gara anu dibaca pipiti jam ya ini deket tadi ge adenge kun wae tadi keur akang ngomongkeun uing ge heeh kadenge di mana Ijam ngadengekeunana di mana maneh teh apa di ditu di Bojong Loa di jauh papa majikan teh tari mana ku akang mah nah tari mana kumaha dewek sakalian awewe digawe hayu diomong-omongkeun geura oge tawekan aya kadua nganuhunkeun ka awewe teh awewe aing teh nuhun geulis kirang barak kitu hayang disebut geulis hayang disebut mama lain ai itu pakaian aing nepi ka rarangsak itu diistrika teh kumaha nepi ka barolong eta akang apaan batura make gosokan teh panan gosokan ngaranna teh make setrum teh ya heeh ai uing apaan urang teu boga da kunaon teh atuh diistrikana nya make kaleng eta we paling kerantang anu rarangsak teh ya paingan diistrikana teh ku kareng nu rangsak seneng botak ai ka awewe mangloh wae ai taeun teh
Lalakina teu ngimankeun pisan ka pamajikan teh. Teu ngimankeun kumaha? Oh nya jelema mah kudu boga pikiran kieu we ka awewe teh. Kumaha? Kapan batur teh usaha maraban anak pamajikan geuningan. Sasieur sabeunyeur dikumpul-kumpulkeun. Nah, dan narimakeun pan boga pamajikan teh beuki sieur jeung beunyeun. Maha we jelema mah. Aduh, ampun si Ijam. Ya mah pisan tambang kirimanana ka pamajikan teh. Pamajikan mah ngarep-ngarep bae. Itu. Oh, coba ayeuna geura likuran. Kan batur mah geus loba kue di imah batur. Ai di urang? Urang mah kantun ngacabrak we kieu di. Batur-batur sararupa bunga coba kalah kieu urang mah sing daraweung kieu teu kararugu sing ngarariung. Ngariung naon. Aduh, ampun aing. Lain ai sampo geus dikulub. Di mana aya sampo? Ora aya. Masa melak sampun tuh. Aduh, ampun si Ijam. Eta tetangga aing yang syurikeun. Ternyata yang syurikeun da tetangga ada nyahun irah melak sampo. Apan kamari menang meuli ti pasar nu 2 kilo teh naon teh ada sampeuna lain. Ih, sampo cenah majar teh. Nah, naon gitu? Tunggul ampel. Jadi sampo cenah. Aduh. Sampo di mana? Sok paru-paru. Alah. Ampun Jam. Lain dari mana? Lain dari mana bogoh kene ka urang? Aduh. Ari masalah abdi mah. Aduh, nyebut iki gede derajat aing nyebut Abdi teh 100% mika cinta ka Aad. Tong bari meweh atuh. Kan emut waktu kapungkur urangnya. Kumaha? Waktu urang nyeun tali percintaan. Aduh. Lain patuker cincin urang mah. Naon? Tuker kancing. Tuker kancing. Tuker kancing. Ai cincinan bau tegableg. Lain ai mana ai sare ku urang ai sare dikekepan ku dewek Ijam geunah teu? Ih, asak naon mah nya. Beda hawana. Dikekepan ku akang rasaan teh bueuman ku. Geuman ku. Aya rai-raina kukurayeun. Pokoknya boga salaki ka juri. Lain eta ari janggot uing meunang nguruning tuluy biji deui dikenakeun kana punuk Ijam kumaha karasana? Karasana Jam. Karsana teh ieu. Ieu kukurayeun. Alah, urang tatarucingan Jam ah. Jadi tatarucingan aja. Sama sore. Heeh. Sore. Ceuk kolot baheula Jam ieu nya. Kumaha cenah? Papatah kolot baheula ieu. Jadi urang teh ulah sare keur tunuh. Ini? Ulah dahar keur lapar. Oh. Maksudna kumaha cing Jam sok? Oh, apaan ai sare ulah keur tunduh. Heeh. Oh nyamal daek sare itu tunduh mah tuh. Dahar cenah ulah non? Ulah dahar keur lapar. Ulah dahar keur lapar. Heeh. Ngarek lapar di mana itu edak dahar di mana itu lapar mah? Heran ieu teh tadu kumaha sih? Kieu ya Jam dengekeun nya ieu. Kewajiban salaki mapatahan ka pamajikan. Nya? Nya. Sugan jadi pamatri ati, pamageuh kana galeuh-galih nu weuning. Sabab naon? Ari salaki teh pamingpin ti maneh gitu. Ari jalu qawamuna ala nisa. Tuh, nya. Nya. Jadi ari lalaki teh pamingpin ti laing gitu ti awewe. Jadi ulah sare keur tunuh teh hartina teh tingalikeun heula we nu tunuh. Ai nu tunuh mah jang jidug. Nya. Nya. Di mana dugna sareupna teh sekolot baheula mah cenah geuningan ulah sare sareupna sok disabet naon teh geuning? Sahabat juri. Kala. Sanekala. Apa sanekala? Kala. Heeh. Kala jangking. Lain. Kala naon? Kala naon sih? Tabohim anak sanekala. Naon sih artina sanekala? Oh, teuing da aing kitu nyaho teh gebeza.
baheula. Jadi syarupna teh lain ngandung harti magrib. Jadi syarupna teh sadugna. Jadi ulah sagolerna, jadi hartina teh ulah sarekeun tunuh teh angeuskeun heula pengabdian kanu kawasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Tah, kitu? Jadi di lebah dieu angeuskeun heula pengabdian, angeuskeun heula ibadah kanu kawasa saacana sare. Teh, ngarti? Ngarti. Naon cenah? Teu nyaho. Wah asup ternyata. Nu matak aing untung teh TBC ge boga pemajikan ka sisi jam. Sabar ya. Sarajan boga pamajikan ka Parut. Tah ari ulah dahar eukeun lapar. Nya. Nya ieu. Oh deungeuna meureun. Lain. Dengekeun heula juring. Lawakan nempas dengekeun. Bah kitu ye. Jadi ulah dahar eukeun lapar teh maksudna teh tingali heula nu lapar. Dan nu lapar mah janji kedewek. Si banyo getara, nawaran getara, kadang-kadang deungeuna keur batur ge dicapluk. Nya. Eta anu hideung-hideung ye parang sana sama padahal mah endog hayam. Heuh tak kitu. Jadi ulah daun teh. Ulah janji kolot. Ulah naon sih? Ulah naon teh tadi teh geuning? Ulah dahar keur hayang. Ulah keur lapar. Ulah dahar keur lapar. Ya. Jadi tingali heula nu lapar mah janji kedewek. Janji kedewek. Teu nyaho barang haram. Teu nyaho barang eta teh meunang naon. Nya meunang nipu nu matak pikir heula samemeh di dahar. Oh, jadi memeh dipigawe teh pikir pi akhirina kitu. Heeh, memeh digawe teh pikir pi balitungeunana. Sabab bari manusia mah beda jeung sato jem. Gitu. Sato seperti anjing budug di jarian, di mana paeh ngan ukur samet bilatungan. Tapi aya jelema mah sajabada ti bilatungan teh bakal aya balitungan. Dengekeun, heuh wajib dewek teh mapatahan ka pamajikan. Oh nya. Heuh nyana. Bener 3 bulan sekali. Tuh. Gitu. Tah ayeuna pikir ku ijem nu matak ayeuna saacana sare teh urang tatarucingan heula. Ya nya ye. Oh, tatarucingan naon? Won tatarucingan cenah won. Pokona mah harmonis jeung pamajikan mah kumaha we carana. Teu kudu nyangkul atuh ku seuri-seuri atuh. Seuri bahagia makin. Heeh. Sakinya tarucingan, Bang. Tatarucingan euy, jem. Teguh ku ijem. Uing anu nebakna. Heeh. Teh akang anu narucingkeun. Heeh, dewek nu narucingkeunana. Ieu ye. Ger. Sok ah. Naon sababna? Nya ye, dengekeun. Naon sababna tumila bau? Cik. Naon sababna tumila bau? Cik cek ijem naon? Tumila naon sababna tumila bau? Nya eta mah tumbilana suganan kurang mandi. Beleguk. Atawa kieu we tatarucinganna ye naon sababna di mana nyoco tumila sok diamuan. Oh, eta naon sababna nyoco tumila diambuan. Ai tumila nyoco. Ai dipencet. Oh, ai dipencet. Tumila teh nyoco. Nya. Ieu nya. Curug. Tuluy dipencet ku curug. Curug. Tat sok diamuan naon sababna? Naon jam? Naon sababna nya? Kang. Aing nu nanyakeun. Jam nu tuh. Oh, akang uing nanyakeun ka akang naon sababna Kang? Teguh ku si laing beleguk. Oh, teguh. Naon sababna kitu? Heeh. Tumbira tadi pencet tadi diambuan. Heeh. Naon sababna nya nya diambuan nya? Heuh, naon sababna? Nya hayang nyaho. Eta teh rasana ngat apa pahit apa bau apa amis gitu. Apa kesan? Apa kesad, apa hasil. Apa-apaan nih? Apa-apa nyadong. Kumaha sih? Si sababna mah curugna irungan beleguk. Irungan. Mencak dikairungkeun. Matak dikana irungkeun. Eta mah bangga tatarucingan kitu mah. Kumaha mun eueuh irungan? Mun eueuh irungan kumaha? Naon irung? Apaan irungna dina beungeut? Lain dina curug. Kapan ai curug? Alah.
Otong eta tarusinganna. Namun nih jempling gitu euy. Tetanggana keur buka heula. Katarusinganna etong eta bangga tah mah. Polok. Naon sababna mobil aya giliningan. Cek ijam naon. Nah, eta mobilna sukuan mah donan. Sununan gilinding. Hah? Sok mana ayeuna bebalikeun tarucinganna? Sok ah. Aing nu nebak. Akang nu neguh ayeuna mah. Akang nu neguhnya. Heeh. Naon bedana motor jeung monyet? Ayo. Naon Bedana motor jeung monyet? Heeh. Cik. Ari motor mah sok mawa monyet. Ai monyet mah tara ditinihan motor. Ya. Wah, ini tuh. Naon atuh? Ih. Naon bedana motor jeung monyet? Asin. Asin. Heeh. Ai motor mah Kawasaki, ai monyet mah Kawasaka. Ai motor mah Kawasaki, ai monyet mah Kawasaka. Pintar. Ayo 100. Motor mah kawas maneh. Hayam rintit nongeng ka langit naon? Beca. Cepet tuh. Beli pintar. Kelanan. Kumaha teh? Bingung dia. Hayam rintit nongeng ka langit naon? Beca. Nah, make beca. Oh, ai kitu, ai eta nu nonggeng saha? Anu nonggeng naonana? Heuh naon? Untut naik tukang becana nu nonggeng. Oh. Namun jauh tina hayam rintit nongeng ka langit kana beca. Oh, nyai becana apa nu keur lempang? Kan hayam mah dibakar beca. Akan ayamna dibawa ka nu beca. Oh, ka tukang beca teh nunggri. Nungri teh naon? Nunggri teh ngajerung kining bujurna. Bujur tukang beca. Nah, hayam teh aya di tukang beca. Di tukang beca teh ngakanan hayam di dina. Teu jauh jeung hayam bobogohanana jeung hayam. Lain. Awe nu balik jatarucingan teh. Aslinya mah turunan dia magelo. Alah, jam. Ari budak leutik ka Mbay Pejit naon? Budak leutik ka Mbay Pejit. Budak leutik ka Mbay Pejit. Pejit teh diteg-teg tadi na meureun. Kumaha paraji. Jadi ngambay pejitna. Nah. Sok mana enak ka urang nanyakeun sok. Budak leutik ka Mbay Pejit naon akang? Botol. Oh, geuning jauh. Ki budak leutik botol. Apaan botol teh peupeus? Terus jadi beling. Terus Katincak ku budak. jadi Budak teh ngedengek. Nepi ka bijil pejitna. Cok, sia rek kumaha deui. jadi eta pejit teh bijilna mah ku botol. Cek aing ganya. Yo Kang, yo. Naon? Tarucingan mah. Oh, tukang dagangnya. Tukang beca upamananya jeung tukang beca deui tah. Gelut. Kang. Tukang beca jeung tukang beca gelut. Oh, gelut. Jadi di sapi itu ku sasan kebunang tah. Susarsan. Oh, ku Bapak Hansip kebunang. Buarang erek ngahajar aya tukang dagang. Naon tah nu bisa ngeureunkeun sok? Bisa ngeureunkeun eta nu pasea. Dun kawung. Lain supaya eureun eta nu pasea teh jadi gitu. Erek nunggeulna. Jadi ku tukang dagang we eta teh patina teh eureunna teh pasea. Jadi du ditanyakeun ka dewek naon? Heuh, tukang dagang naon anu bisa ngeureunkeun eta nu pasea? Tukang dagang naon nu bisa ngeureunkeun pasea kitu? Cik akang gitu. Ayo. Senok. Tukang pajangan. Dua pajangan kah? Tukang pajangan. Oh, apa namanya gitu pajangan jadi enten. Anu dagang figura. Kan jadi teh culu-culaun aja. Seuneu naon nu teu panas? Seuneu kareta. Sok ayeuna atuh ijem nanyakeun ka kuring. Seuneu naon anu teu panas? Plastik. Wah. Wah, dik.
Nama ke uang. Lain sana ka paras. Awan parasitnya bodas ewannya. Ah plastiknya dah mah yang plastik. Oh, jadi yang plastik we. Oh, plastiknya plastik. Tah, kudu sareundeuk saiga jeung salaki teh. Alah. Dokter dah. Hah? Dokter. Dokter. Oh, no. Ayo, dokter naon dah? Alah, gampang. Beretoknya dicakak. Nah, engko mana nu nanyakeun? Mana nu ngajawab? Ini kehabisannya lagi di pemajikan. Jam. Dengekeun eta suara adan ka dengeh teu? Di mana? Di mana? Nadanya. Menjadi stasiun atau di mana? Ieu teh geus beurang adan ka dengeh teu bieu? Tuh. Teu. Dak wae gen teu. Nyada uun ada. Dek kaca heula ya. Heeh. Lah. Dur nanginang ruat Balajaya Dangiang dur nanginang ruat Balajaya Balajaya lawan rada santai keur ngadalang aja jadi kakawin Dangiang dorna euy padahal dewek teh keur ngabodor itu aduh bohong keduanya dina hate dorna anu rek kabodor teh gitu. Rada santai dewek teh keur ngalakon dorna gugur. Aduh. Ampun. Ngakone Kang ngajage sugan ke Akang bisa ngadalang. Jam. Pek lanan maneh di dieu nya tungguan imah. Akang rek ka mana? Rek ka kebon. Rek naon? Melak suung. Kebon saha? Kebon batur. Kebon saha we nu aya? Pas nu boga kebon sebelum Ada pelakanan. geus we cicing atuh aya. Teu boga nanaon mah. Hirup teh jadi ulah sokan loba kalayang koloyong beusi loba tukang kredit ge. Mutuna mah uing we anu katempuhan nagihan ge ka dieu. Nagihna mah ka Akang. Akang kan ditagih ke uing nagih Akang nagih. Jadi loba nu nagih kitu won maksud teh. Pan main nama unjak anjukna beuki teh. Aduh. Heuh Kang Cepot mah. Nganyuk naon wae teh. Naon teu pugu ieu maneh mah nganyukna teh jalabria we. Geus teu balik pisan kaduhung daek bade teu nyaw-nyaw pikieun mah. Sieun katempuhan meureun. Kaduhung daek dikawin ku manehna. Banda saya urang rek dikawin Gatot-Gacat teh daek. Anu urang Ya eta teh ada. Eta teh lamun dikawin ku lutung badak. ai lutung mah eta mah babaturan. Eta mah geus sobat dalit kitu artina. Namun aya Kang Cepot mah di ieu Naon mah jam? Hah? Ya naon? Di paehan we. Kai teh daek digawe lah hirup oge jeung naon tuh da oge. Doraka hade goreng da salaki. Ai salakina anu bener, da mehna mah teu ngotak, teu boga pikiran. Bener mehna mah. Tanggung jawab meureun. Ente bisa tanggung jawab ka pamajikan nempokeun batur mah. Aduh bahagia ngimankeun kanu jadi pamajikan. Komo rek lebaran kieu. Komo rek lebaran kieu batur mah. Brai batur mah pangbelikeun bajuna anu beureum. Engke brai deui anu koneng. Apan urang mah hideung deui dah hideung deui. Aduh alah ieu. Aduh alah ieu. Rek di mana bahagia boga sakieu Kang Cepot. Sing sabar we atuh jam. Nya geus beak ka sabar mah geus kumaha won da.
Urang teh mantap kasal wae sugan teh lalaki bener Kang Cepot teh urang. Teu beunang ka bodoh atuh beunang kitu. Oh nya tadina da urang ada sotek urang di pelet teh badis kumanehna. Di menyanan beungeut urang diperlukan menyan masalah. Paingan. Hah? Oh, wah oh nya keur bulan puasa mah pamali ulah sok ngomongkeun batu. Teu ingat urang. Mendingan ge tetembangan kumaha nya. Nah, sorana mah alus, dia mau jadi sinden teh juga alus. Anu bener. Wah burung payu. Payu kana naon anak? Payu bae kan ketemu kana galau. Pos kieu oge aduh bekas aya. Bekas naon? Bekas burung. Konya ai sora patnya galik-galik kieu mah meureun jelema ge geus nyahun eta teh jelema teh urut. Urut nu gelo. Apaan suara urang alus. Yo, aing nembang kudu bisa lagu-lagu rupa-rupa lagu. Oh, benar. Lagu Abah India nya. Lagu dangdut. Oh, lagu India kudu bisa, dangdutan kudu bisa. Bisa lagu India gitu ijem. Oh, nya meureun lagu ieu teh Cina teh. Oh, Cina. Oh. Bisa urang lagu Cina. Lagu Sioko teh lain. Ting kumaha teh jam? Anu uang ngasih yang maling hayam. Uang isuk maling suuk. Benar. Uang. Aing teh nyaho deui ingat sa uang. Siang-siang maling hayam. India kumaha? Tong lagu teu boga uang. India mah beda deui. Lagu India. Iya. Suara Sri Devi dah. Anu ieu teh India mah anu tunnehi cenah kitu. Maharad. Benar. Nehi maharad. Naon artina itu teh jam? Teu nyaho aya oge. Marade. Nanti India teh geuning ngadah nu sok kitu. Marade kaputan calon. Mereja ada lagi. Naon teh? Ngalarang. Barudak geuning palinteran barudak aya. Jadi ingat kacalana Kang Cepot Marede wae teh di nyauyuhan atuh borodaa urang kabeli pakaian sum kieu pecekling. Bias oge hararese. Datang di mana tuh usaha tuh? Ai teu usaha teh kieu lah. Sakapung hayang gantung diri. Untuk ngaran. Oh, nyaras anu teu aran won pas kieu wae hirup teh teu bahagia pisan. Nempokeun batur mah heueuh. Geus aing ngarah ngomong puguh jadi ngomong teh urang ge ngomongkeun we salaki. Dorakan. Jadi dorakan. Da geus sakieu buktina bari. Nya kumaha atuh nya urang. Ulah kabayahna. Sak teh mah kapaksa urang mah rek nya tadi sarahkeun we hilalirom. Gampang. Hah? Ulah pamali. Apa si Cepotna di baruang wae. Saleueung menangkeun di jelema kumaha menangkeun meri. Mendingan ka meri. Mendingan meri euy. Gendog-gendog. Meri mah eta. Hai deh. Anan si awan sok anu urang ieu we ya. Naon jam? Sok aja Bang berangkeun. Urang nginden ieu we. Nya tong lagu India, lagu Cina sagala, lagu-lagu urang mah biasa. Lagu Sunda ge loba atuh teu kurang ijem. Lagu naon? Oh, lagu Sunda ge naon we? Rek Sunda pop, rek Sunda klasik kayaknya. Sunda pop kumaha nya? Lagu campurileung. Eta si Jebrag pisan teu. Brag. Naon? Lagu pisan teh lagu India. Lagu India pan ijem model bieu. Oh, eta maneh sugan maneh mah beda kata-katana. Teu bisa. Asia mau pengabisana we. Ai tadi kai ngajakan. Lamunnya ge loba enggak bisa gua saksaran. Ayo pengabisana naon nyapir. Kumana lagi? Alok na eueuh deh hayang nginden teh lah. Eta alok na. Sok urang hiburan ah.
Urang nginden. Lagu naon? Lagu naon we? Lagu mah bisa wae mah. Kudu puguh atuh, kudu puguh takoleunana. Oh, lagu ieu zaman ayeuna kitu tah. Oh, sok naon? Mun urang nyaka diri moal benang ade di anu bager anu sayang saderek di mana-mana anu mana surupan lain eta. Terus. Oh, surupan anak. Oh nya. Besing salah nyawon. Ah eta. Kumadi carekna ngejoda puguma Mang Ewon anu sayang da pugu Bang Barakera. Kumadi carekna nempel da pugu nambe padapa. Geura urang dia anu bager urang Bandung urang Jakarta urang mana. Kuhadian. Pokoknya kembali bapak leuweung geura urang Bandung urang Jakarta urang Pareret urang Sumedang anu mana. Tadieu geura. Ya ieu pada dilayang kalian mah. Tadi aja. Iya. Wariana. Kembawera uturi bae leuweungan bae. Balai leuweungan bae. Aku diri bae jangan bae jangan bae. Dera jangan hewan anu bager anu sayang anu sayang. Dengan baik. Sarena di sisi empang. Dera ujang ewon di sisi empang. Sarena di sisi empang ya balon juga rame. Iya. Buharianon. Lain harianan teh siga nu keuheuh. Baliknya nanti ke rumah sakit. Iya, ini siga nu keuheuh kitu harianan teh. Makanya kurang serepon urang arah. Ijam, Waduh, kamu aya naon? bakal aya nu manggil di nu matang puluh. Aduh, Ari nyambat teh ulah gancang-gancang teuing nu bukan puguh gitu. oh, apaan eta teh ambe loba nu nambal kitu teh. Daripada loba nu nambal mah loba nu nampil. Jam. Hah? Tah tingali tah. Aya naon? Na plastik tah ieu nya. Na Aduh. plastik ti Kang Musteng. Aduh, Nah, rezeki. Kang Musteng mere rezeki tah dina plastik ieu. Nya. Dina plastik bodas ti Kang Rama. Tah ieu ti Jang Saswa. Mending balalageunnya kan? Ti Jang Boim anu plastik itu tuh nu koneng. Tah pek bukaan kumaneh hiji-hijina plastik. Tah anu ti Papa Beni aya. Nya. Ti Pak Haji Taufik Faturrahman. Jeung ti Geger Sunten. Jeung ti Pak Haji Taufik Patuturun Sirah Faturrahman. Ngahadiahan Ti AA Laksana tah ti Soekarno Hatta Buah Batu ti rumah makan bisi ijem dek dahar kadinya nyimpang teh nya. Oh, gitu. Heeh. Mayar moal. Hah? Nya mayar atuh. Heeh. Ari ti Kang Suyud merena. Ti Kang Suyudana mereka kumul. Ngahadiahan ka Ijam. Heeh, tah ti Kang Rama mah jauh ti Tilewo bisi rek nguseup ka itu maneh. Eta perkutut di saat. Hah? Perkutut. Tinya ti Nusantara. Heeh, ti Kota Tat. Alah, ampun aing. Mending barokah hadiahnya kan. Lain eta bukaan plastik anu hideung naon teh bukaan. Nu hideung heula nya. Heuh tah eta. Nang tisa ieu nu hideung. Hah? Tah ti Kang Musteng sok eta buka. Eta. Ke ieu geuning beye-beye. Ada mereka. Kang, Naon nya? ieu beye geuning. Kawan Heuh naon teh teh? Kang. Ai diberi hadiah ini kan heula geura ge. Sok buka tah anu kitu naon ngaranna? Beye hejo geuning. Rupana hejo. naon. Get, dengan dong kebo. Lain belegung. Eta mah Eta teh lukut.